Wa ina kitu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anu ku abdi bade disampaikan dina ieu tempat sebab ieu acara orang seueur keneh. Aya mubalik urang sami sampaikan guru-guru urang anu insyaallah mungkin bakal ngeusi dina ieu tempat dina ieu panggung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pasieun kakiatan kamaranteuna sadayana insya sehingga urang tiasa ngadangukeun pangaosan di awal dugi ka akhir insya. Ibu sejak abdi ka dieu teh pertama sejak silaturahmi sebab cik dina kitab tafsir sawi inna ajala taati sawaban silaturahmi pang cepet-cepet ganjaran taat nya eta ganjaran silaturahmi. Anu kadua niat ngaji, mudah-mudahan ngajina abdi dina ieu tempat Allah tampi amin ya robbal ngeun aya ngeuna bisi panitia nak sedekah kena diterima bae insya bisi nyeri hati teh diterima mah betul ngan ukuran gede jeung leutikna kumaha nasib ngan nasib aing mah sok gede bae keur curhat mah alhamdulillah. Ibu bapak dalam peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanah yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah yaitu kewajiban kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Maka abdi bade ngabahas aya 10 golongan umat manusia anu sholatna teu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Aya teu diterima, aya teu sah. Lamun teu sah eta geus pasti teu diterima. Betul. Ieu bahasa model kieu lamun cik santri mah kalebetkeun kana kalimah umumun khususun mutlakun. Terang ta'rif umumun khususun mutlakun. Hendak hayo ngadangu. Cik dina ta'rifna nu ngaran umumun khususun mutlakun. Kulliyani mujtami'ani fi maddatin wa yanfaridu kullu minhuma fi maddatin ukhra. Maksudna kumaha? Intisalna kieu setiap kiai eta geus pasisan tapi teu setiap santri eta kiai betul. Setiap kepala sekolah geus pasti guru tapi teu setiap guru eta kepala sekolah betul. Setiap rasul geus pasti nabi tapi teu setiap nabi eta rasul. Eta kalebetkeun kana umumun khususun mutlakun. Jadi maksudna aya jalma anu salatna sah tapi teu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan apa jelaskanlah. Terangkan apa terangkanlah. Alhamdulillah. Siap ngaji siap. Anu kahiji rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Hiji lalaki anu salat sesoranganan tapi teu maca Fatihah. Sebab Fatihah teh asup kana rukun salat. Betul. Kumaha kiai lamun misalkan salatna statusna jadi makmum. Ieu aya 3 pendapat cik madzhabul arba'ah. Anu kahiji menurut Imam Maliki jeung Imam Hambali jalma anu statusna jadi makmum teu kudu maca Fatihah. Sebab aya katerangan kieu al imamu junnatun fa qiraatul imam qiraatul makmum. Ari nu ngaran imam teh penanggung jawab, maka bacaan imam bacaan makmum. Maka cik Imam Maliki jeung Imam Hambali mah status urang jadi makmum eta teu kudu maca Fatihah. Tapi nu kadua menurut Imam Syafi'i mazhab fikih nu urang anut di Indonesia lolobana eta cik Imam Syafi'i mah nek salat sorangan atau status urang jadi makmum urang kudu maca Fatihah bae. Sebab ayat kalimat kieu aya keterangan kieu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Teu dianggap salat lamun urang teu maca Fatihah. Jadi orang mau walaupun satu surah jadi makmum kudu maca Fatihah. Anu katilu dengekeun menurut Imam Hanafi cik Imam Hanafi mah ditafsil
Lamun salat na bangsa sirri, salat nu bangsa repeh, di antarana dohor, asyar, dohor, eta makmum kudu maca Fatihah. Tapi lamun salat na bangsa jahar mah seperti maghrib, isya, subuh, eta urang teu kudu maca Fatihah cik Imam Hanaf. Maka karena orang madhabna madhab Imam Syafi'i, walaupun orang status jadi makmum, orang mah kudu maca insya. Anu kadua, anu salatna teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Warrajulun iya ummu qauman wala yu'adzi zakatahu. Warrajulun shalla wala yu'adzi zakatahu. Hiji lalaki anu salat tapi tilok mayar zakat. Kadenge geus makana hirup mah ulah koret. Ulah kor buntut kasiran mereket jahe jalma kitu kudu ditek. Ulah kedegel-degel teu. Alhamdulillah. Aya koret, aya pelit bu. Lamun koret mah bahasa Arabna suhun. Naon cenah? Naon cenah? Sukun nek digoreng meureun. Bahasa Arabna suhun, lamun pelit mah bahasa Arabna bakhil. Cik hadis Kangjeng Rasul, al bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Jalma anu pelit bakal jauh ti Allah, jauh ti manusia, jeung deket kana neraka. Mudah-mudahan orang teu koret, amin. Mudah-mudahan daek mayar zakat, amin. Ya robbal, lamun pelit mah kieu bu, di kantong aya rokok, kumanehna keur diuk jeung babaturan, kumanehna hayang ngarokok, anu dirokok ukur sabatang doang, babaturan mah calangap bae, eta pelit ngaranna. Lamun koret mah kumanehna hayang ngarokok, dihareup aya rokok babaturan, padahal kumanehna ngantongan anu dicokot rokok babaturan, eta koret. Makana koret kakana pelit. Nggak sudah ketunjuk-tunjuk. Alhamdulillah. Ya sakedeng deui urang bakal ngaharep bulan Ramadan. Insyaallah urang bakal ngalaksanakeun zakat fitrah. Ke kadituna Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul. Zakat fitrah makan abdi pesan ka RT, aya RT. Anu ngundang ka aing ge RT. Makanya RT mah pokoknya pang cepat-cepat na asup ka surga RT. Sebab bakal mere duit ka aing. Ngan pas neka bae ka surga teh atuh mampir heula ka neraka. Alhamdulillah. Pesan ka RT teh dengekeun teh. Lamun datang pas bagian zakat fitrah, wayahna ulah ngajual beas raskin ka santri. Bisi dipake zakat fitrah ka para kiai. Eta di imah lamun misalkan Ramadan sok sakarung 2 karung, barang dicabak biasa ngebul. Kiai di Paraban beas raskin. Eta ngaranna rek maehan kiai secara pelan-pelan. Betul. Orang kudu zakat fitrah insya. Lamun harta orang geus mencapai daripada nisabna, wajib orang mengeluarkan zakat mal insya. Anu katilu bu begancang. Abdi mah moal lami-lami, ya aing geus katerang, balik amplop nang 20.000. Mudah-mudahan aing geuneup. Alhamdulillah, aing disebut nangge Muhammad Dikri lah. Batur besok mah ustad keun. Mun lain hayang-hayangan lain, mun moyah nambah aja aing di dieu genek mere ilmu ka orang dia, betul. Kudu nama kita panggilkan Ustaz Muhammad Dikri, kudu nama diakur ku aki-aki. Aki-aki ngakeup aeh. Alhamdulillah. Bapak Ujang udah mengaku aing tuh di itu. Bapak Ujang, ya Bapak Ujang kan ucang angge belum uncang dapat angge. Heplang beeng kalangi tapi aing nu pae. Anu katilu mau lami-lami soal masih saudari keneh. Lami-lami. Anu katilu salatna anu teu ditarima ku Allah. Wa rajulun mamlukun abikun. Hiji lalaki anu statusna hamba sahaya. Eta lamun hamba saya tersebut
kabur dina dunungana, maka selama sholat eta hamba sahaya moal diterima sholat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatna sah lamun rukun jeung syarat sah sholatna kacukupan, tapi teu diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tegesna ganjarana alhamdulillah ayana di Jazairah Arabiyah. Di Indonesia mah anu lalaki disebutna abid, anu awewe disebutna amat. Eta ngaranna hamba sahaya.